Dia mamam naon eta? Mamam tahu. Enak teh nu kitu. Enak. Coba ngesaan. Ulah. Meni korek tuh. Ngesaan saalit. Ulah. Ngesaan saalit ih. Nah, sakieunya. Saya hasum-hasuman. Gimana naon eta? Seblak. Seblak di mana meserna? Di ditu. Enak teh nu kieu. Enak. Coba saatnya. Ulah tuh ah. Ngesaan saalit ngesaan. Ulah. Ngesaan saalit. Ya mama. Enak. Gorengan hiji-hiji nak dipentak kumang banget. Jadi sedih. Naon teteh? Kumang banget ya Allahan. Ya ulah papa ngijeng Mang Banet mah osok puta penta lamun papa ngijeng Mang Banet langsung kabur. Entos ayeuna mah tong nangis wae, urang uwi ayeuna mah. Teta entos tong nangis wae. Enggak, emang banyak. Nah, nyariin beuting. Hah, emang kunaon gitu? Kan tadi teh gorengan dede teh murah sameme dipentak ku Mang Banet teh. Aya murahna kana ucing. Aku dede di canak deui danya ah. Pas kitu teh datang weh Mang Banet dipentak deui. Ah kitu caritana teh. Jual. Nama? Beli kopi jual. Saya kopi non? Gede 2 jual. Oh ha. Ya mang, kopi nak. Ngan ima nganyukeula cenah cek Mang Iyat da jual. Tuliskeun kana hutang Mang Iyat. Ah, mang mau suka bohong. Kamari ge Mang Iyat ka dieu amun nganyu kopi atas nama Mang Iyat ulah diberean cenah. Wah. Aya atuh meuli we. Tah kitu atuh mang, ulah bohong Allah mah teu suka. Oh nyaho jual. Nampinya. Heuh mang nyangakeun.